Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha kamari parantos dijelaskan bahwa seorang istri teh wajib mentaati semua perintah suamina selama perintah tersebut tidak melanggar syariat. Naun sih sebabna seorang istri make kudu patuh turut ka suamina, sebab patuh kepada suami adalah perintah Allah sareng Rasulna. Dan selain eta, ketika istri menikah maka seluruh tanggung jawab orang tuana otomatis pindah ka suamina. Naon wae anu dilakukan ku seorang istri, maka ia wajib mendapatkan izin dari suamina. Upami henteu, maka eta istri tidak boleh melakukan apapun yang tidak diizinkan oleh suamina. Akan tetapi di detik-detik akhir zaman ieu banyak istri anu embung mentaati perintah suamina, sebab eta istri lebih mengutamakan egona tanpa merhatikan statusna sebagai istri, di mana seharusnya eta istri teh mengesampingkan egona dan fokus mentaati semua perintah suamina demi mencapai ridho suami sareng ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah nu seharusnya menjadi cita-cita semua istri setelah menikah, mencari ridho suami dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saur Kangjeng Nabi, ayyuma imra'atin matat, di mana-mana aya istri meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sedangkan suami nak ridho ka eta istri, dakhalatil jannah, maka eta istri bakal lebet ka surga. Nu matakeus lamun aya pasangan suami istri dua-duana tos komitmen bahwa membangun rumah tangga teh tujuan utamanya eta untuk mencari ridho Allah, maka dijamin rumah tangga nak bakal romantis. Naon sih romantis teh? Rokna rahmat dalam arti keluarga anu tujuanana lillahi ta'ala bakal mendapatkan rahmat Allah di dalam membangun rumah tanggana, sareng mautna oge bakal aya dina rahmat Allah. Makna mawaddah nyaah teh enna nikmat karasana, berang nikmat penting oge nikmat babarengan jeung suami istri. Rek boga duit arek teu boga duit tetep bae urang nikmat babarengan jeung pasangan hidup, sebab tujuan utama menikah lain rek neangan duit. Tah ngomong ni babari cenah pan butuh duit, sarere butuh. Ngan ketika orang teu boga duit, kudu pinter-pinter mensiasati atau neping mengatur keuangan sehemat mungkin. Elah cenah babari ngomong maman praktek nama hese kekeh we teu boga duit mah puyeng. Jauh sih sarerea ge kitu, tapi kan orang teh moal mungkin selama teu boga duit jeung moal mungkin selama nak boga duit. Etalah ujian di Allah Subhanahu wa ta'ala anu ku urang kabehan kudu dijalani dengan sabar sareng ikhlas. Tekna tentrem adem ayem jauh kana pi omongan jeung jauh kana pi paseaeun. Pan eta harapan urang kabehan teh, cek orang Sunda teh mah tiis ceuli herang panon. Isna istiqomah awet salilakna rukun damai sareng tumanina. Pan eta teh romantis teh kahayang urang kabehan.
ngan untuk mencapai romantis tadi teh suami istri harus menyampingkan ego nak masing-masing demi meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kumaha atuh tindakan seorang suami ketika menghadapi istri nak anu ngabangkang teu daek nurut kana parentah suami? Jawabanana ayat dina surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna. Wallahu a'lamu bimuradih. Wallati sareng ari wanita-wanita sareng ari istri-istri takhafuna anu araranjeun khawatir ay tadunnuna tegesna araranjeun nyangka nusyuzahunna kana nusujna istri-istri. Naon si ari nusuz teh? Ay bughdahunna lakum, tegesna istri araranjeun teh ngabangkang ka araranjeun, wa raf'a anfusihinna alaikum sareng ngabanggakeun dirina dari ka araranjeun. Takabburon, takabur teh ngaranna kudu kumaha tah lamun yang hareupan istri model kitu teu daek nurut nya sombong ka suamina. Fa'iduhunna, langkah pertama seorang suami ketika menghadapi istri nusyuz nyaeta fa'iduhunna, memberikan nasihat ka istrina. Ai fakhawwifuhunnallaha, tegesna nganasehatan ka istrina supaya sieun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bere nasihat papatahan supaya ulah kitu-kitu deui, lamun teu mampu urang nganasehatan jurungkeun kanu ahlina. Sebab wa huwa mandubun, ari mamatahan istri teh, ari nganasehatan istri teh eta disunnahkeun. Seperti kumaha nganasehatan istri dicontohan ku Syekh Nawawi, ka'ayyakular rajulu, seperti nyarita seorang suami teh li zaujatihi ka istrina, ittaqillaha fil haqqil wajibili alaiki. Wahai istriku, wahai mama, wahai bebeb, anjeun kudu sieun ka Allah dalam ngalaksanakeun hak-hak anu wajib ku anjeun dipenuhi pikeun aang. Mun orang Cianjur mah aang, orang Sukabumi mah akang, orang Jakarta mah abang. Wahdaril uqubata, sareng anjeun geus sing hade kudu sieun kana siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu, sareng seorang laki-laki ke seorang suami ke kudu ngajelaskeun ka istrina, kudu ngingetan ka istrina annan nusyuza, bahwa ari nusuj ngabangkang teh yuskitun nafaqata, bisa mutuskeun atau nepi ngagugurkeun nafkah, wal qasma, sareng giliran lamun memang dicandung. Nah, jadi lamun aya istri nusuj maka bisa mengakibatkan putusna nafkah, teu kudu diberi nafkah. Sareng perbuatan nusuj seorang istri oge bisa mengakibatkan tidak mendapatkan giliran. Kan rugi urang keur dicandung nya teu kabagian giliran. Wadzalika, sareng eta dalam memberikan nasihat teh bila hajrin,
temenang ku cara ngasingkeun seorang istri, diusir misalnya tiamah atau diungsikeun ka imah mitoha, komo diungsikeun ka imah tatangga ama ulah. Wala dorbin, sareng ketika memberikan nasihat teh seorang suami tidak boleh memukul istrina. Ialah tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istrina nusuj, nyaeta memberikan nasihat. Nah, dengan cara kurang menasihati istri, fala'allaha, maka mudah-mudahan istri orang anu geus dinasehatan tia tubedi menampakkan atanapi nembongkeun udron kana alasanana. Bisa jadi istri orang ngabangkang teh kusabab polah atawa tingkah orang-orang kene. Bisa jadi istri orang ngabangkang teh gara-gara orang mere duit resiko dapur kurang. Geus puguh BBM naik, segala naik, setoran dapur kalakah berkurang. Jadi mengakibatkan istri orang membangkang. Nah, didikan orang ngari geus bicara mah bakal bisa ketahuan naon sih penyebabna istri orang membangkang. Ketika orang geus tahu alasan istri orang ngabangkang, maka tinggal suami istri memperbaikinya supaya ulah deui terjadi kejadian tersebut. Atawa autatubu, setelah dinasehati teh tobat eta istri orang teh amma jaro tina perbuatan antos dilaksanakeun min hati istri orang bi ghairi udrin, dengan tanpa udur. Ieu mah teu puguh-puguh, tak asup di akal, ujug-ujug ngabangkang bae, emang watakna heuras misalkeunana. Nah, mudah-mudahan we taubat dengan cara dinasehati. Wa yustahabbu, sareng seorang suami ke disunnahkeun ketika istrina berbuat nusud teh ayat laha, supaya mengingatkan ke istrina ma fi sahihaini, hadis anu aya dina kitab sahihain, nyaeta sahih Bukhari sareng sahih Muslim. Ngingetkeun hadis anu aya dina kitab sahih, nyaeta sahih Bukhari sareng sahih Muslim, min qaulihi, tina cariosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu ngelingan urang teh ka istri teh mah ulah kitunya, ulah ngabangkang ka bapak, bapak mah nyaah ka mamah teh, lamun mamah ngabangkang bisi mamah disiksa. Sebab saur Kangjeng Nabi ge, idza batatil mar'atu, di mana-mana aya seorang istri ngendong atanapi kulem hajiratan, bari ninggalkeun firasya zaujiha, ninggalkeun kasur suamina, ninggalkeun tempat tidur suamina, la'anatha, maka bakal ngalaknat ka eta istri saha al malaikatu, para malaikat, hatta tusbiha, dugi ka subuh. Tah, seorang suami teh sunnah mengingatkan ke seorang istrina tentang hadis anu bieu. Atuh lamun teu apal urang bahasa Arabna cukup bae ku Sunda, lamun teu mah ningali istri urang rek mabur, leuheung mun maburna bebejanya. Tapi di mana aya mabur bebeja? Berarti samemeh mabur di bejaanana. Mah ulah rek kaburnya, ulah rek ninggalkeun tempat sare bapak tanpa izin ti bapak. Sebab lamun mamah kabur atanapi sare bari ninggalkeun tempat tidur bapak tanpa izin bapak, maka mamah bakal dilaknat ku malaikat ketika subuh. Ulah kitunya bapak mah karunya, karunya ongkoh, nya butuh ongkoh panariuh mamah mah bapak hese sare. Wa ma fit Turmudi, sareng sunah seorang suami oge nyarioskeun tentang hadis anu diriwayatkeun ku Imam Turmudi,
min qaulihi sallallahu alaihi wasallam tina sebagian cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin di mana-mana aya seorang istri batat ngendong atana pikulem sare wa zaujuha radin anha sedengkeun suamina eta istri teh ridho ka istrina dakhalatil jannata maka eta istri bakal lebet ka surga sare bari kayaan dipikaridho ku suami jaminanana surga gampang amat eta ibu-ibu neangan surga mentakan usahakeun samemeh sare teh mentah heula ridho ka suami hampurannya pak bisi tadi beurang mamah aya dosa ka bapak dan lain sebagainya beres silih hampura der silih gabruk geus beres silih gabruk silih rangkul geus kirangkul mah kumaha we da geus karolot ieu tuluy we sare etalah keuntungan seorang istri begitu mudah neangan surga teh kada fi syarhin nihayati alal ghayah itulah anu dijelaskeun tina syarah an-nihayah alal ghayah beres ku urang dinasehatan istri teh teu ngawaro keneh wae terus berikutna lamun misalkeun teh mah dinasehatan masih keneh teu ngawaro wahjuruhunna fil madaji' wallahu a'lamu bimuradih sareng tinggalkeun ku araranjeun istri-istri anjeun fil madaji'i dina tempat sarena ay'taziluhunna fil firasyi tegesna jauhan ku araranjeun istri anjeun lamun teu ngawaro wae mah dina tempat sarena ngan ulah ditinggalkeun ka imah maksudna lamun istri urang sare di kamar atuh tinggalkeun ku urang-urang sare dina kursi maksudna ulah keluar imah sugan we engke peuting datang hujan gede ngagagebret pantiriseun tah awewe lamun geus tiris pasti neangan simut disimutan ku simut biasa moal daekeun haneut pan pasti neangan simut anu hirup sugan teu nyamperkeun ka urang pak pindah sarena di dieu pak ulah dina kursi nah gitu eta tahap kadua tinggalkeun istri anjeun dina tempat sarena dunal hajri fil kalami ulah menghindar tina ucapan ulah ngantep ka istri ulah dicoekeun wala yadribuha sareng ulah neunggel ulah memukul ka istri li anna fil hajri karna sanyanyana dengan mengasingkan atau ngantep atau ninggalkeun istri di tempat sarena teu dibaturan ku urang asaron dohiron bakal ninggalkeun bekas anu jelas fi ta'dibin nisa'i di dalam ngadidik istri urang supaya pendidikan urang bener-bener karasa geuning kieu karasana ditinggalkeun sare ku suami gulang-guling ka ditu ka dieu eueuh kaweleun datang hujan geuninganan eueuh anu ngahaneutan gege mikir sorangan lamun dinasehatan beres ditinggalkeun oge beres tapi tetep eta istri teh masih keneh nusuj masih keneh ngabangkang tahap berikutna kakarak wadribuhun wallahu a'lamu bimuradi sareng hukul ku araranjeun istri anjeun tapi dengan syarat dorban ghaira mubarrihin dengan pukulan anu tidak menyakitkan in afadat dorbu kitu oge lamun memang dipukul teh mere paedah aya manfaatna
wa illa lamun seandainya dipukul digebuk eueuh manfaatna fala darba maka ulah coba-coba memukul istri. Imal cenah lamun digebuk ku urang istri bakal lebih membangkang, bakal lebih malikan, bakal lebih galak, ieu mah ulah dipukul. Wala yajuzu darbu alal wajhi, jeung seorang suami ge teu meunang memukul wajah istrina. Wal mahaliki, jeung teu meunang memukul kana tempat-tempat anu pibahayaeun, misalna mukul kepala, mukul wajah, mukul dada, sebab dada mah lain pukuleun tapi cabakeun. Bal yadribu darban ta'ziri, akan tetapi lamun memang diharuskan atau napi situasi harus memukul, pukullah dengan cara atau dengan tujuan untuk takzir, untuk mendisiplinkan ka istri, untuk ngawarah istri, lain untuk menyakiti. Tapi meskipun memukul istri dibolehkan dalam situasi atau napi keadaan tertentu, wal aula lahul afu, tapi yang lebih utama adalah seorang suami memaafkan kesalahan istrina. Bi khilafi wali sobi, berbeda dengan wali sobi, wali anak kecil atau napi orang tua budak leutik. Ketika menghadapi anak ngabangkang ka orang tua, fal aula lahu, maka lebih utama pikeun eta orang tua adamul afwi, tidak memaafkan anakna. Naon sebabna? Li anna darbahu, sebab memukulna ka anak litardibi maslahatul lahu, dengan tujuan untuk mendidik kemaslahatan pikeun si anak. Li anna darbahu, sebab seorang ayah atau napi seorang ibu memukul anakna litakdibi, dengan tujuan untuk mendidik maslahatun lahu, kemaslahatan pikeun anakna. Jadi berbeda posisinya. Wa darbar rajuli, sareng ari mukulna seorang suami zaujatahu ka istrina si suami, maslahatun li nafsihi, eta mah pikeun kemaslahatan dirina, pikeun kemaslahatan suamina. Lumatak leuwih bagus atau lebih utama ketika seorang istri membangkang, suami harus memaafkan istrina. Nah, etalah tahapan-tahapan anu kudu ditempuh ke seorang suami ketika menghadapi istri anu nusuj. Pertama, kudu memberikan nasihat. Hamlul wa'di fi hadhil ayati, anu dimaksud seorang suami mengambil nasihat dina ieu ayat ala halati adami tahaqquqi, ketika keadaan seorang istri teh tidak terbukti melakukan nusuj. Kakarak sangkaan doang, kakarak suami menyangka istrina nyusuj, kakarak bere nasihat, ulah nungguan ngabangkang, keur bager papatahan ku urang. Wal hajri, sareng ketika suami meninggalkan istrina di tempat tidurna ala tahaqquqi min ghairi takarruri, ketika terbukti istrina nusuj min ghairi takarrurin, tanpa mengulangi nusujna. Wadorbi, sareng seorang suami memukul istrina ala ma idza taqarraron nusuzu, berdasarkan kondisi ketika terjadina nusuj anu berulang-ulang. Wa ieu pendapat
ma sahhahur Rafi'iyu anu disahihkeun atanepi anu dibenarkeun ku Imam Rafi'i. Lakin akan tetapi sahhahan Nawawiyu parantos ngesahkeun parantos ngabenarkeun Imam Nawawi jawazad darbi boleh nak memukul wa illam yatakarrarin nusuzu sanajan nusujna henteu berulang-ulang. In apada darbu kitu oge lamun eta pukulan teh bermanfaat. Ari sakira-kira dipukul malahan tambah masalah mah ulah dipukul. Wa taqdirul ayati sareng ari takdirna ayat anu tadi dibacakeun teh alaihi numutkeun pendapat Imam Nawawi. Mana ayatna? Nyaeta wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna fa inna syazna upami istri-istri araranjeun nusyuz fahjuruhunna maka tinggalkeun istri-istri anjeun fil madaji'i dina tempat sarekna wadribuhunna sareng pukul ku anjeun. Famakna takhafuna maka ari makna kalimat takhafuna dina ayat wallati takhafuna nusyuzahunna hina idin ta'lamuna nyaeta ketika anjeun mengetahui dengan jelas bahwa istri anjeun teh berbuat nusyuz wa kharaja bil ilmi sareng teu kaasupkeun nyaho teu kaasupkeun mengetahui dengan pasti din nusyuji kana nusyujna istri anjeun ma idza dhaharat amaratuhu hanya sekedar katingali tanda-tanda nusyuj. Kudu bener-bener pasti geus katingali nusujna. Mana wae perbuatan-perbuatan nusuj seorang istri imma biqaulin bisa jadi nusujna eta istri teh ku ucapan kaan seperti sorot tujibuhu bikalamin khashinin eta istri teh menjawab pertarosan suamina dengan bahasa anu kasar ba'daan kana bilimin setelah suamina berkata halus sopan. Suamina manyarios teh lemah lembut ka istrina tapi justru sabalikna istrina malahan ngajawab dengan kata-kata anu kasar ka suamina. Wa imma bifi'lin sareng bisa wae nusuj teh ku perbuatan mana contohna kaan yajida minha i'radon seperti suamina ngadatangan istrina ngadeketan istrina i'radon sedengkeun istrina berpaling ngabalieur wa abusan sareng wajahna cemerut. Kan sok aya nu kitu ketika dideketan ku salakina ngabalieur bari cemedut ya geuninganan ba'da talattufin setelah suamina berlaku ramah sopan wa talaqati wajhin sareng bermuka anu berseri-seri pokoknya sopan lah. Suami nama sopan ngadeketan istrina bari senyum bari lemah lembut aya kahayang meureun komo malam Jumat na biasana tapi istrina ketika dideketan teh kelakah ngabalieur bari manyun fa innahu ya'iduha maka ketika istri anjeun seperti itu cukup
diberi peringatan wae, diberi nasihat wae, bila hajrin tekudu ditinggalkeun dina tempat sarekna, wabila durbin sareng tekudu digebug, tekudu dipukul, cukup diberi nasihat baik. Cak heula hanca kitab buku dulu jen dugi ka dieu, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun sim abdi khususna, umumna pikeun urang sadayana, pamudah-mudahan keluargi urang sadayana sing bener-bener tiasa ngawujudkeun keluargi anu mawaddah warahmah sareng sakinah. Hapunten anu saageng-agengna pilihna ieu cariosan abdi seueur anu lepat. Wallahu a'lam bishawab.